Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati dosen dan guru pamong penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Didit Maulana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar dengan materi aksara Sunda di kelas 10-4 SMA Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Berikut adalah biodata lengkap saya. Berikut adalah video yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dinten ayeuna dina pangajaran bahasa Sunda. Saateu acan ngawitan urang ngadoa heula, mangga ka KMT Adit, mangga tiasa dipimpin kanggo ngadoa. Sok. Setelah acan diajar, hayu orang ngadoa di kawitan. Thanks. Amin, hatur nuhun. Aya nu teu hadir? Ayanya. Aya sabaraha jalmi anu teu hadir teh? Paujiah, terasa deui. Kelvin nya teu ayanya. Nah, terasa deui. Bintang. Nah. Sakitnya teu damang seuseurna. Ya, urang doakeun sadayana mugia teras sehat deui. Mugia tiasa didamangkeun, mugia tiasa diajar sasarangan sareng urang di dieu deui. Amin. Teras kanggo dinten ayeuna teh urang bakal materina nyaeta ngeunaan aksara Sunda. Tiasa ketinggal? Sekedap. Tah, nu kahiji teh di dia aya kompetensi dasarna nya aksara Sunda teh cobi Padlan cobi baca kompetensi dasarna teh naon wae katinggal teu? Katinggal Pak. Kompetensi dasar 3.7 nyaeta menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kompetensi dasar 4.7 mengkreasikan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidah. Nah, leresnya. Jadi ayeuna teh urang bakal diajar ngeunaan aksara Sunda di dieu teh kadena teh 3.7. Nah, terus kanggo IPK-na di dieu tiasa dibaca kabaca teu? IPK-na tah anu kahiji teh aya menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda berdasarkan bentuk dan tipenya. Terus nu kadua menyusun Aksara Sunda menjadi sebuah kata dan kalimat. Nah, jadi engke di dieu urang dinten ayeuna teh bade nyusun aksara Sunda janten hiji kecap atanapi hiji kalimat. Nah. Tah, terus di dinya aya tujuan pembelajaranna di dieu teh urang teh bakal ngagunakeun media Arcada. Nah, di teh urang bakal nganggo aplikasi sareng engke nganggo kartunya engke. Sateu acana tah kanggo tujuan pembelajaranna mangga tiasa dibaca. Lepat. Tah, sateu acan urang lebet kana materi intina di dieu Bapak aya permainan heula. Nah, nami permainanna ieu mah tebak warna ieu mah. Cobi engke disebatkeun warnana nya sanes tulisanna.
Siap? Nu benernya kade. Tah. Biru. Nya biru ya mah bener kita. Siap? Oh, katinggal teh. Henteu nya. Nu kadua sok cobi siap. Siap. Tenang. Itu koneng. Lajang. Sip. Acan. Tah. Sip. Sip. Terakhir. Biru. Aya keneh hiji deui. Hei, Salah. Siap. Ya mana tadi? Beres. Prakelam. Gampang. Tah. Ayeuna kana aksara Sundana di dieu teh aya aksara naon we aksara Sunda teh nu kahiji aya aksara suara sareng aksara ngalageuna. Aksara suara teh aya 7 nya pami di bahasa Indonesia mah aya a i u e o, pami di bahasa Sunda aya i u e o u. Terus aksara ngalageuna tah ieu. Lajeng tadi dieu teh aya rarangken teh fungsina pikeun naon? Rarangken teh fungsina teh pikeun ngarobah vokal aksara ngalageuna nya. Nah, contohna ieu misalkan dina panghulu fungsina teh pikeun ngarobah a jadi i. Nah, terus aya pamepet fungsina pikeun ngarobah a jadi nah, rarangken teh dibagi jadi 3. Nah, jumlahna 13 leres wad. Aya 3 golongan rarangken teh aya nu di luhur, di handap sareng sajajar. Nah, eta ieu anu ieu teh tadi nu tadi di luhurnya terus anu ieu anu di handap. Pami ieu anu di sajajar. Nah, ieu teh ya 5. Tah, ini orang cobian cik. Pami ieu dibaca naon? Agama. Wah, sekedap. Ieu dibaca gama. Nah, lajang ieu dibaca nya. Nah, leres. Nyarita. Nah, terus ieu dibaca abah gitu abah. Nah, terus ieu dibaca jantung. Nah, sip. Tah, tadi orang tos ninggal heula nya aksara Sunda teh kumaha? Aksara Sunda teh aya aksara naon wae? Suara tadi teh terus aya aksara ngalageuna, terus era rangken. Tadi dieu teh contoh aksara Sunda dina kahirupan sapopoe ieu teh tadi dieu nu kahiji aksara Sunda teh zaman ayeuna mah kan aya pami zaman baheula mah aksara Sunda dipakena teh dina prasasti bener, ditulisna dina batu atanapi dina daun. Tah zaman ayeuna mah benten deui nya tuh. Tiasa dijantenkeun ieu naon ieu? Kaligrafi lukisan. Ayeuna teh zaman ayeuna mah aksara Sunda teh tah. Terus biasana dijantenkeun oge ieu contona tah. Di Braga contohna teh pernah ka Braga? Nah, pernah ninggal? Pernah. Pami di Sumedang aya contohna misalkan di alun-alun aya nya aksara Sunda. Karena tulisan di handap gini aya aksara Sunda tah. Terus pami di HP kanggo digital aya aksara Sunda teh. Jadi tiasa di-download engke dicobian keyboard aksara Sunda di HP. Nah, contohna nya. Jadi bisa engke urang misalkan engke bales chat WA misalkan nganggo aksara Sunda full tuh kan resep. Tuh. Kabaca teu? Nah, eta resepna teh. Jadi malah nu bisa baca jarang nu bisa macana jadi. Aya contohna nya dina digital teh tiasa dina keyboard aksara Sunda.
Tadi dia teh orang bakal nganggo media Arcada ieu teh. Arcada teh naon? Arcada teh aplikasi HP. Jadi engke teh teras aya kartuna oge nya Arcada teh. Tadi dia orang install heula aplikasina dina HP lengkah ka hiji teh. Tah. Tah siap HP-na? Tanu kahiji mangga aplikasina teh tiasa di-download heula di dieu di scan barcode kanggo aplikasi Arcadana. Tah ieu barcode-na. Sok cobian. Tiasa? Tiasa. Sok. Di dia anu nganggo HP iPhone. Pong. Saha? Oh, kanggo iPhone mah teu acan tiasa nginstal Arcadanya. Jadi ieu mah khusus Android keneh. Atas di scan? Nah. Tas atas di scan kurang di pilarian heula nami filena sok cobi. Pilarian heula nami file di HP-na aya. Terus tong hilap diizinkan kanggo nginstal aplikasi ti luar. Jadi engke aplikasi Arcadana tiasa diinstal dina HP. Saatos diinstal tong hilap kanggo aplikasi Arcadana teh diizinkan kanggo ngakses kamera, jadi aplikasinya tiasa ngakses kamera nu aya dina HP. Sip? Tah ieu contohna nya. Jadi aplikasi Arcada teh contohna teh ieu ya. Sakedap. Mana kartu di cepuntan itu? Hiji. Ulah seueur-seueur teuing. Tah, nu kahiji tadi aplikasina tos aya dina HP. Nah. Tah ieu contoh tampilan aplikasi nu tampil dina HP-nya. Nah, terus ieu teh contoh kartu Arcadana. Tuh. Katinggal? Ya. Nah, tah ieu contohna tah. Kartu Arcada teh seueur jadi engke lengkah ka hiji teh ku urang susun heula kartuna ieu kartu tah disusun heula contohna misalkan si kartuna teh disusun jadi kecap naon ieu ucing. Engke saatosna disusun terus si kartu ieu teh ku urang di-scan ngangge aplikasi Arcada ieu nu aya dina HP tadi. Nah, sabadana di-scan ke dina HP-na teh bakal tampil animasi anu tampil luyu jeung kecap anu disusun. Kartos? Ayeuna mah kitu nya, ayeuna urang cobian nyusun kartu, terus satos disusun ke di scan. Si kartuna siap? Siap. Ieu calikna tos per kelompok? Mangga kanggo kelompok hiji palih mana? 2 3 4 5 Sip. Kanggo ayeuna mangga cobi kartu Arcadana tiasa dicandak ku ketua-ketua kelompok. So, itu candak di paling itu tuh. Mangga kanggo ayeuna urang cobi susun Arcadana nganggo jadi kecap. Satu acana, ieu poho. Taya satu acana ya LKPD tinggal heula ku unggal kelompok. Jadi ieu engke kada diisian ku unggal kelompok ya LKPD-na. Di dieu engke teh urang di dieu dipiwarang ngisian heula nami, terus nami kelompokna biasa. Terus engke di dieu diseratkeun kecap naon anu kapendak. Nya. Tah mung aya 3 jadi seratkeun kecap naon anu kapendak, terus aksara Sundana kumaha, terus animasina tampil atanapi henteu. Kahartos? Satos eta engke kurang didamel contoh kalimahna dumasar kana kecap anu tos di kapendak tadi nu tos di pelarian. Siap? Siap. Sok mangga diskusina di kawitan. Sok. Ieu kanggo LKPD-na hiji. 2 mana 2? So. 3 4 5 so
Akhir. Bisa? Tiasa? Mana sok? Dikaluhurkeun heula sih cobian naik. So. Tah, aya tampil animasi nanya. So. Ucing, teras naon deui? Cok, seratkeun. Samu mana? Cok, tiasa? Biasa Pak. Pas menang 5. Mana? Tos mendak naon wae? Aya Apel. kucing, sangu, aya kareta, aya parahu, aya eneng. Araya animasina? Nu bade dicobian. Cok, cobian. Mana bisa tuh? Tiasa? Naona? Dayaannya. Antosan heula. Tilu we tilu. Tong panjang teuing tilu. Kalimat pondok we. Ucing teh warnana bodas. Manuk hiber ka kasarangna misalkan. Pak, umum ya? Umum mah. Hah? Ini pulpen siapa? Aku. Ini pulpen apa? Henteu atuh. Hiber. Biasa hiber. Hiber atuh ieu. Mun ieu mah hiber. Hiber. Nah, gitu. Langit bahasa Sundanya apa? Naon kalimahna bade kumaha? Manuk hiber ka langit. Kalangit mah kalangit we biasa. Manuk hiber ka tangkal. Murag. Di dalam kalimahna kalimah sederhana we nya. Kumaha? Ku aksara Sunda. Sakadik we kalimahna. Eta kecapna naon sok saya mah? Parahu manuk sama. Parahu. Parahu keur. Nah, biasa. Ya kalimatnya kurang kan.
Mana? Mana? Berarti apa santai? Nah, parahu tampilnya sangu. Rada error aplikasinya. Tuang. Naon na? Tuang sangu biasa tuang. Tuang sangu. Tuang nuju nu. Katinggal teh ieu na aplikasina ayanya. Ieu na non. Atas beres? Discussion. Ayahnya tarampil aplikasi animasina ayahnya. Bapak ai apa sih? Aku naik kereta teh kok numpak kereta. Nya tiasa kuring numpak kareta gitu we. Kalimah lagi diserat nganggo aksara Sundanya tong hilap. So, latihan orang bari latihan. Di handapna nganggo tulisan biasa teh. Nganggo atau di luhurna. Iya kan? Atos mana? Manuk. Tas menakan sabriji ieu. Tilu naon we? Manuk parahu hejo. Hejo kumaha ieu animasina? Buleud dungkul gitu nya. Manuk mana kana? So, tadi aplikasina katingali kan animasina. Atas? 5 menit deui nya. Engke satos diskusi urang presentasi engke cobi bacakeun pamendakna kumaha naon wae engke presentasi per kelompoknya hiji dugi 5 siap. Mana? Sok, atas beres? Kecap nu kayak gitu ucing tadi aya animasina? Iya. Kumaha? Nomor ucing. Ucing. Warna naon ucingna? Bodas. Ucing naon anggora? Lain. Fami hejo? Bola. Oh iya nya, naon buleudnya. Warnana hejo pami apa ya animasina nya? Anya. Gerak teu apalna? Henteu. Asa gerak asa muter. Henteu nya. Kalimatna sip. Sok, kayak orang presentasi. Atas? Oh, sok.
Ayeuna urang cobi presentasi urang kupingkeun heula ieu hasil pamanggih ti kelompok hiji. Mangga ka perwakilan kelompok hiji tiasa macakeun hasil pamanggih diskusina mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebangkeun nami abdi Aditya Ena Habibi. Dari ambil yang kali dapat janji. Ya. Di dia abdi bade Dugikeun. ngasihkeun asap di So. aplikasi ada. Naon wae kecapna ka pandak teh dit? Anu kahiji nyaeta ucing. Ucing. Kalimahna aya ucing warna koneng. Ucingna animasina ucingna warna koneng? Bodas. Oh bodas. Oh tapi resep warna koneng gitu. Sami di dia atos nyeken ucing aya? Aya. Saminya lajang. Nu kadua ya kareta. Nah, kalimahna teh kuring numpak kareta. Kareta aya animasina tampil. Warna naon karetana? Hejo. Hideung hejo. Hideung. Ya. Anu terakhir nyaeta aya sangu. Kalimahna mamah nuju tuang sangu. Nama nuju tuang sangu nya tiasa. Sakitu wae ti kelompok hiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emprak lah kelompok hiji. Tas mendakan tadi sangu, ucing, sarang kareta ya. Mangga kelompok 2 tiasa ngadeg kanggo macakeun hasil persentasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring ngeureun cerita di skenario-nya. Dia simpulin pada ngapresentasikeun aksara Sunda anu di aplikasi ada. Kalimah anu ucap anu kapanggih anu kahiji nyaeta manuk. Kalimahna manuk ibarat tangkal. Manuk aya animasina tampil. Kumaha manukna? Warna beureum manukna. Manuk teras Terus nu kadua parahu kalimahna iis nuju naik. Oh, nuju naik is, nuju naik parahu. Parahuna aya tampil animasina. Aya. Lajang? Terus saya warna hijau. Kalimahna ka pantai Jidul ulah pakai baju hijau. Oh, tiasa. Hejo aya animasina nya, warnana. Bentukna buleudnya hejo. Siap. Mangga atur nuhun. Lajeng ka kelompok saberiji tilunya sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga nami abdi dari Alifah. Abdi Wita Dewi Suryati. Ayeuna abdi bakal ngapresentasikan tentang aksara Sunda nu aya di aplikasi Android. Jadi nu mimiti kecapun kapanggih nu mimiti teh ucing. Ucing sami ucingna warna naon? Oh, bodas. Kalimahna? Kalimahna aya ucing di sapara. Terus nu kadua hijau. Kalimahna teh parete hijau keren. Terus nu katilu apel. Kalimahna buah apel alis khas. Nya siap. Apal aya nya keluar animasina aya. Warna naon apalna dina animasi? Beureum. Siap. Mangga hatur nuhun ka kelompok tilu tos ngadugikeun pamedakna. Lajeng 4 mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring sabar kaca di kelompok 4 bade ngapresentasikeun ngeunaan materi aksara Sunda. Nukan hiji ucap anu kapanggih parahu. Parahu. Tampil kalimahna urang tumpak parahu. Anu kedua? Kadua manuk. Kalimahna aya manuk dina para. Nu katilu sangu. Kalimahna sangu pulen. Sangu kulen. Oh, siap. Sangu aya animasina nya? Aya. Keluar. Kumaha bentukna? Sangu dina pas Sangu nganggo mangkok warnana biru. Warna sanguna? Bilih geus lain. Hatur nuhun mangga kelompok terakhir kanggo ngadugikeun pamendakna kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tepangkeun si kuring sapara kanca bade dina kesempatan ayeuna bade ngapresentasikeun aksara Sunda anu aya di Arkada. Sadayana nami sim kuring pada pami sareng Abdi Nabila Zahra Sopandi. janten aya sabaraha kata nu kapendak di Arkada nyaeta nu kahiji sangu, kadua manuk, nu katilu kareta. Kanggo kalima sangu nyaeta aya ari mamah dagang sangu. Wah, biasa. Terus nu kadua nyaeta manuk. Nu kadua manuk teh pauji ngalah manuk di kebon. Terus anu terakhir nyaeta aya kareta Asep Maman naik kareta. Jadi manuk kareta sarang sangu arayanya animasinya tampil. Mangga hatur nuhun. Sok mangga ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanggo sadaya kelompokna tos tiasa presentasi. Tadi seueurnya pamendakna ya kecapna we ucing tadi teh nya aya nya animasina. Ucingna warna naon dina animasina? Bodas. Terus aya kareta. Aya tampilnya animasina? Warnana kareta teh naon? Pink. Hideung hejo. Hideung ya. Aya ucing, aya kareta, terus aya parahu jeung sajabana. Didinya dina kartuna ge aya aksara Sundana nya tiasa ditinggal. Terus dina LKPD-na tos diserat oge aksara Sunda, terus kalimahna oge tos diserat nganggo aksara Sunda dina LKPD-na. Tah sateu acan ditutup di dieu Bapak ya evaluasi heula. Tah aya nama. Ieu di dieu aya evaluasi heula 10 soal, mangga kanggo barcode-na tiasa di-scan, terus engke diisian soalna mangga sok tiasa dikawitan. Atas? Aya wifi connectkeun we. Tah bener pinter di-scan didinya. So. Aya tiasa didinya aya 10 soal mangga cobi diisian. Sok tiasa kapayun atau kapayun kanggo nge-scan. Kanggo dinten ayeuna pengajaran kanggo dinten ayeuna dicekapkeun heula sakitu. Sateu acana aya nu bade nyimpulkeun heula dinten ayeuna teh tos diajar naon wae? Mangga kanggo Alicia janten kumaha kanggo dinten ayeuna teh? Sok. Tati atuh. Janten dinten ayeuna teh urang tos diajar aksara Sunda. Aksara Sunda nyaeta aya aksara Maladuna. Mohon. Terus aksara suara sareng rarangkeun kangge ubah vokal di RKI di Al-Qaun. Terus di aplikasi Arkada milarian animasi Nyusun kecapnya dina aplikasi Arkada teh nganggo kartu aksara Sunda eta nya. Siap hatur nuhun Alicia tos ngadugikeun kesimpulan janten kitu nya. Dinten ayeuna teh tadi urang tos diajar ngeunaan aksara Sunda teh aya naon we aksara suara, terus aksara rarangkeun, terus rarangkeun. Sakitu heula kanggo dinten ayeuna sateu acana anu bade ditaroskeun heula teu aya. Kanggo minggon payun ke urang tepang deui urang ngadamel kaligrafi aksara Sunda kanggo minggon payun siap. Sakitu heula kanggo dinten ayeuna hatur nuhun sateu acan ditutup urang ngadoa heula urang tutup heula ku doa mangga kanggo KM Adit tiasa ditutup ku doa. Ditutup hayu urang ngadoa di kamitan.
Amin. Haturkeun salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana perhatosana. Yo.